Dinten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personel band Sundaland ya. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. 102,4 Radio Peace FM. Yo, Wilujeng Wangi orang Sunda sadayana. Tekarosnya atas dugikeun ka dinten Senen deui dinten uka 27 di sasi Juli 2020 anang. Tas akhir sasinya bah. Leres sok resep aya tas di akhir sasi. Telkan lah Kang ambil ngaca. Atas cocok deh, atas cakap. Tinggal Arageng. Awas Arageng. Wah, sebatun Arageng coba. Saberas biasa aya gelarana Sundaland ge. Dugi ka 8 aya lagu-lagu Sunda, aya lagu-lagu Sundaland, aya lagu-lagu Sunda. Terus aya informasi yang dipidangkeun ku bahasa Sunda. Namanya menuju rame pangintennya atau menuju naon lah. Pokoknya mah informasi diangkat ku bahasa Sunda. Disajikan ku Sundaland band gitu. Nah, terus aya lagu-lagu Sundaland oge nya. Anu album teh tos album namanya album Eng Ing Eng. Terus aya di Spotify, aya di YouTube oge, terus aya beli bandeng ge status dina WhatsAppna atau story dina IG tiasa ngangge lagu-lagu Sundaland tos tiasa nya. Mangga lah di enak-enak we pokona we. Oh, da laguna mah enakeun. Itu mainan Wilujeng Wangi kangge Eti Setiawati. Terus aya RTS-nya Saras Etika. Aya Febri. Terus aya Bangson Wilujeng Wangi. Wilujeng Wangi sadayana. Evaan titik Nur 4. Terus aya Pidin Sundaland. Wilujeng Wangi Kang Pidin Sindalang Aya Putri Pradan. Terus juga ya Rantau Malaysia. Di Malaysia. Makci, apa kabar Makci? Aya Mom Lili. Terus aya Moriko, aya Kencil Ar apa ya? Aya Virtual JRS, aya Fitri Zai. Aya Aduh Sundaland. Nah, orang USA. Mana itu? Aya FR, aya Sinta, aya Fitri Yanti Lutfi. Aya Sarifah 6166. Beres. Aya Eci, aya Alex Hendarmin 3. Aya gue. Waduh. Wilujeng Wangi. Aya Kancil Arch. Emang mau nanya dong. Iya, oke dong. Emang bener ya orang India kalau meninggal itu meninggalnya dengan Husnul Khotahe. Wah. Just kidding enggak. Jangan gitu. Eta mah kus kota hai. Iya. Mitun carga bauti. Bautai. Tun cakar botai. Si krim bautai. Ya Semo, ya Asep, terus saya Tunggulkan saya di kameranya itu apa? Menda apa ya? Tunggulkan saya di kamera. Bisa ditunggulkan tuh, Pak? Bisa. Terus Bang saya itu teh. Gitu tungkol teh nggak? Enggak. Porsinya di luhur dong, di luhur. Di luhur. Kue sama. Di luhur langit gitu, Pak. Aduh, Lalu caki dapurnya kan. luhur kenteng. Oke, kumaha Daramang? Alhamdulillahirabbil alamin. Angkat ayeuna nama painten rada sakinten. Apa juga nuju sales mah? Mohon lah, salit nggak efek suaranya. Ada tengenya mah. Lenjernya bang. Kamera ada gaya tuh. Sing daramang sarehat sadayana. Amin. Amin. Paranyang yuswana arageng rizkina. Amin. Itu bah ayeuna teh sok loba perbedaan pendapatnya. Ayo wae tuh. Loba lah. Seraya. Urang ayeuna Ayo wae. eka bahas teh perbedaan pendapat
di bidang pertumbuhan ekonominya. Menurut negara jeung rakyat kan beda. Ya. Cok negara tengah bangga-banggakeun cok rakyat apa nah aing teu cenah ripuh keneh kan gitu. Nya tah eta loba nama. Nah, ini kieu Wah, toxic. jadi pertumbuhan ekonomi versi negara ya. Jadi versi negara makro terus dirasakan ku rakyatna mikronya. Mikro. Jadi seringkali beda karena angka statistik nasional nu tinggi teh tara selalu rata kan. Yo. Leres. Jadi negara mah nempo peningkatan jumlah produksi jeung jasa. Sementara rakyat nempo harga kebutuhan pokok jeung isi dompet. Eta Nya, ki korenasnya. aya kamu di hatean atuh. Iya mau gua angin. Serba sagarupa hese. Cocok dibahas ya kan. Siapa? Akal ya kan. Aya. Nah, jadi Ini live yang meceleng wae tuh. oh siapa? Dalok dak wae di dapur atuh tah. Meceleng wae keluar. Aduh, iya TikTok. Keluar wae sorangan euy. Jadi keluarkeun ge merejal bah. TikTok. Kalian karetan TikTokna geura. Sok lanjut. Bisa dapat. Iya. Nah, perbedaan sudut pandangnya Iya. di versi negara makronya diatur make produk domestik bruto PDB produk Domestik bruto. Awas lain bruto ijo. Breto. dan terus no Oh, balikan deui mal apal nulikan deui. PDB Nyawa. produk domestik bruto. Oh iya. oh tuh baheula sekolahna di Semeang Oh iya. Aku Apa tak PDB? aku tabel. Semuanya udah jadul. Ganti apalna nganukur DBD. SMK ya. Ada jurusan naon ngaput ya. Abi sanes. Tata boga. Tata boga. Jadi nata bobogaan gitu. Lewat mesin ada teh. Dengan mesin langsung karena IT. Aya bau dan Pakai sekrup. Dobong. Geus cicing lah ya. Nah, diukur tina make produk domestik brutonya. Yes. PDB. Iya. Atau angka pertumbuhan nasional. Benar. Jadi fokus karena jumlah total duit jeung barang nu muter di jero negara, di jero negeri, di dalam negeri gitu. Iya. Terus sering beda ya mah. Gua pilih juga tunuh gitu. ya. Rambutnya kira rada aduhai kalau disalib. Nah, tuh versi rakyatnya. Mikro. Ya. Ya kan tong cecengiran meh pinter sih teh. Sok kata dilajang. Jadi versi negara mah jadi makronya. Versi rakyat mah mikro. Nah, cek versi rakyat diukur tina daya beli jeung harga barang di pasar setiap hari. Jadi lo mau ngerasa mahal, akang teh pasti mikir negara teh teu balik. Oh, tuh adil pisan harga marah. Barang naon barangan beuki naik wae kan gitu. Penghasilan eueuhnya. Dibahas penghasilan kudu boga penghasilan. Nah, eta versi rakyat terus fokus karena apakah gaji cukup jeung mayar dahar sampai jeung listrik kan eta. Itu cukup ang los. Nah, jadi karasa pisan ya lamun biaya hirup naik teh tina penghasilan teh. Tina penghasilan nu sarua jadi urang penghasilan anger, kebutuhan nambah, harga-harga naik. Tah eta nu garoblok nama. Kan. Oh, lain banget pana banget. Sok bah, baca bah. Oke, aya Mads, terus aya Naj _ 683. Wilujeng wengi. Aya Dol Gaming, ada Nirwana Cell. Wilujeng Terus wengi. aya Kang Ardians, Oh, Wilujeng terus wengi, Kang Aprilia Nur. Aprilia. Aya Iwan, aya Mama _ Safwa. Aya Mister, terus aya Ude Margomulyo. Terus ada _ Setiawandi, aya Dedi Hendra, terus ada Fiona, Wilujeng wengi Fiona. ada Iko Ocha, ada Surya, ya Gundala Senja. Wah, aman. Wih, Gara putra petir. Batman subuh ya. Aya Sespreneur, aya Sitiap, terus aya Ari Galaxian, oke. Terus aya Gendut Dio, Angken Dutio. terus aya
Denny Herwandi ya Denny 0870. Yo. Terus aya Nanda, ada Abdul, ada Dom Kimek. Terus Kimek. Dom Kimek. Aki-aki ada. Terus Sari Sumiarsih. Aya Mr. Manaf, aya Hidayat 0942. Aya Dedi Huda, ya Oseng Tea. Terus aya Muhammad Budisanto. Wilujeng mengikat. Aya Bang Jali. Terus aya Sukarlan. Kang Helan wilujeng mengi. Terus Kang Kancil Atma cenah kalau lagi bawa motor tiba-tiba disalip orang bisa jadi murtad nggak cenah? Jangan murtad. Susul aja lagi ya. Ada Yaya lagi stay tune, lagi tap. Terus banyak tadi itu ya. Sok atuh. Kayak gara-gara tuh cetek bantuan tah. Panona Ya, bernama Miseri ya Pupung. Terus saya Wilujeng mengi yang bebo. Jainuddin, ada Igoy, ada Azbarmur. Kita ikoy kapayaya nya. Juga nama Kapayaya. Terus Angga, Strip Jaya, ada Maz. Oh, udah tadi itu. Terus stay tune ya. Triani Farpum. Sarang Jaya. Stay tune lagi tap. Oke. Udah. Nah, ini lanjutnya, Mbah. Iya. Naon sih teu nyambungnya pikiran negara jeung pikiran rakyat. Jadi poin nanti kieu tina hasil terata. Ya. Ya, Mbah. Jadi keuntungan gede teh ngan dinikmatina ku nu boga modal jeung sektor tertentu unggul. Eta. Terata gitu. Terus kenaikan harga, Ya. harga beas, BBM atau kebutuhan pokok lah. Ya. Lebih cepat naiknya daripada naiknya gaji gitu. Eta nu hesena nama. Jadi gaji anggar. Hargana naik. Terus sektor informalnya cenah rakyat gawe di sektor leutik Ya. nu pendapatannya tentu gitu. Terus lain di kantor gede nu nyumbang PDB na luhur Ya. gitu. Jadi lamun kudu dibahas panjang banyak. Cenah apakah ngarasakeun tuh harga barang di pasar naik dina beberapa waktu terakhir cenah. Iya. Kan bung euy. Ya. Karasaan tah. Oh iya. Naik ku harga. Triani Farpum cenah meuni gemes kanu kribo janten hoyong. Aya dua tribotnya nu mana? Nu mana? Aduh, itu. Anu Luhur nu handap. Gegep, Anu luhur anu luhur nu handap itu nah. Ieu nah. abi mah anu di luhur. Anu di handap mah eta mah bruk. Es krim atau Bruk lempeng. Bruk lempeng. Grup ganteng apa tuh. Ternyata mun caang ya. Nu handap mah eta teh pirang. Aslinya ya kribona dan bilang nembe ku penyawat panas teh. Kaleob. Kan kitu panonna reueuh. kalangan ku rambut Nah, lanjutnya. aja. Jadi enak perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi. Yes. Udah apa oke-nya. Jadi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi nyata dua konsep nu beda. Laras. Di pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan jumlah produksi barang jeung jasa dina hiji negara gitu. Ya. Sedangkan pembangunan ekonomi ngacu ka pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Oke. Itu jadi lamun geus rata pendapatanana disebut pembangunan ekonomi geus alus. Eta Itu adilnya. lain Adil teh adil. naon adil teh? Naon adil teh? Eta nu sok dihukum teh ngan. Da ai gaji aya pendapatan Tabak mah adil. hukum timbal balik Kang. Jadi ketika urangna loba kabisa terus daekan terus kumaha menang penghasilan gede wajar. Wajar. Mulai nogogorowokan penghasilan leutik bari jalma ge males da eta kan Eta kurang nu dipuan ajar. nama. Jadi negara teh cek aing mah ulah ngabina nu kitu binasakeun we. Aya ngaraosan adil gitu angnya.
Iya geus adil sakieu-kieu Ngan kahayang makan kieu gaji urang keun we anggar sakieu nya Kang. Kan harga turun ke jauh halanya. Sugan mah harga bensin oge 200 perak. 750 sabungkus. Sugan mah. Gaji ayeuna nya Pak. Beki maceh we meunang main slot. Ulah Cek ayeuna urang nanya nya. Tina bahas anu tadi nya. Nanya ya. Faktor nu paling karasa dina masalah ekonomi ya. Kan mangaruhan tak karena kepercayaan ka presiden. Pasti ka presiden ya. Gitu. Padahal lain ku presiden unggul barunya jeung jajaranna kan pasti tujuan ke presiden. Paling karasa lamun geus boga rasa ieu keur kumaha gitu cok ku akang tanyakeun eta ka Akel. Akel jawabna. Didinya selaku warga negara amun ngerasa keheul atau ngerasa geus teu percaya ka hiji pimpinan di utamana presiden meunan. Keur waktuna kumaha tah? Bagi yang didinya karasana. Jawab. Lah tuh, aku udah mikir lah orang teh. Sugan teh. Buatan ngadahar tahu bulat. Hayangna teh ieu mah. Hayangna tahu bulat. Didinya teh bisa ngajawab hayangna teh. Dadakan. Sok. Kumaha pertanyaanna? Dulu eta mah deui cek aing. Aya Janger, aya Muhammad Igrok. Tok sakali di pertanyaan we. Iya. Didinya ngarasana salah keluarganya, salah keluarga negara. Mun dina keheul ka hiji pamimpin atau presiden, dina keur kondisi kumaha tah karasana. Masalah ekonomi tapi lompatna ulah kana masalah sejen-sejen deui. Nya masalah harga-harga paling ge mun harga-harga naik. Nah, harga-harga naik Duit eueuh. Belian loba. Iya. Yang barang beli nanaon hese. Da duitna eueuh gitu. Terus naik kungkul harga. Nya. Tah jawaban ieu teh rata-rata urang nanya ka beberapa ieu ge kitu jawabanna teh. Jadi sebenarnya simpelnya. Rakyat mah mungkin simpel, rakyat mah yang ketika lamun si harga teh teu mahal. Terus penghasilan nu maranehna boga cukup. Jigana mau gegerungan gitu. Jadi intinya mah jigana daya belinya. Daya beli kajangkau. Terus kan pemerataanana da mau bisa kabeh dikumkeun bah. Karena kayaknya penghasilan ge bebedaan. Ya, jadi gini. Iya, Sos. Jadi kieu. Jadi begono. Emang pasti mau bisa disaroakeun nya variatifnya. Cuman tina nu standar bawahna daya belina meureun geus teu hese-hese teuing gitu ya, teu jauh-jauh teuing gitu ya. Meureun tadinya tina ya tanggung jawab pemerintah kan mensejahterakan rakyat dalam artian ya daya belilah dari mere balik deui ka urangna gitu nya hasil tina usaha urang mah gitu gude leutikna. Cuman tina misalkan harga urang menang duit 20.000 teh menang naon gitu. Bisa aya hasilna gitu nya. Hargana sesuai jeung hargana. Terus balik deui oge ka kana kudu apa tetapakan oge si jelema nanya. Jadi mah duit sakitu aya kahayang sagala hayang gaya hirupna lah gitu. Eta kudu jauhan gaya hirupna nu teu sesuai gitu. Ieu nama. Besar pasak daripada tiang menanya. Jadi kadang jadi saacan nyalahkeun sasaha leuwih alus introspeksi heula soranganana. Tah lamun tadi mah ningali dina aya nu posting ya biasa ning dina story. Orang Amerika ditanyakeun si Abah mah we. Ulina mah ka US. Itu story WA itu. Lain story WA IG. Oh, sorry. IG orang Amerika. Ditanya ke orang orang Amerika nanya ke orang Indonesia, penghasilan ente sabaraha cenah? Sabulan 75 juta lain. 50 juta lain. 170 25 juta lain. Sabaraha tuh? 3,5 juta tapi baik-baik aja enggak aja. Jadi lewasan orang Amerika bari teh tempo tuh banget terus geuneuh gitu. Ai rakyat mah da teu loba dipamenta menanya pentingna mah tenang dahar, tenang pendidikan, tenang kahirupan. Ya, teu loba mentana rakyat mah. Ya mudah-mudahan mah dangu. Didangu ku saha? Wakil rakyat. Nya menang jadi ngungkapkeun naon tapi kan kudu balik deui ka urangna oge, urangna kudu
kreatif Laras. ketika lajur zaman geus jiga kieu tapi lain kah urang anggar-anggar kenehnya pasti ka lindes ku zaman. Agar orang kan Jadi- emang merenan Erek aya presidenan ek eueuh ge pasti nu seperti kitu mah kalindes. Anggar. Gitu. Hayang kaluhur teh nya. intinya balik deh ke orangna gitu. Cuman meren lamun di negara no manajemennya bener mau ripu-ripu ting gitu. Kan aya nama meren kokosahana edan wayahna we eta urang ge tadi embung-embung tadi hayang-hayang hirupna jadi WNI gitu. Ya tinggal dinikmati aja lah gitu. Dan nikmati ya. Udah kumaha deui itu dah. Da orang-orang mah hirup tidak pajak menanya. Urang menangan duit ting ti mana. Bawaan deui. Dilajang ah. Bakalan teu saya hayang lah ya. Iya, iya. Aya Bang Ijaril, terus Wilu aya Cemongi. Beh ada Zulenon, So, Lena. ada Capricorn, Wilu terus Cemongi. aya Niri Suhed. Lah cek Beh mah cek presiden ge nu betah mah piwarang nu teu betah mah piwarang ngalih cenah. Telepon ke Alaska. Beh eta mah sanes. Nya ada loba eta teh ungkapan heureuy meureun. Deui lah. Kadang aya nu barunga geus nepi luar Nya negeri. da eta teh tah ngalih ka bumina. Cenah ulah di Indonesia we geura pindah ka Garut. Negara Garut. Suka sagulingnya jadi negara memang. Negara saguling. Apa? Saguling asli. Terus bah? Atas. Jadi nu tadi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi itu dua konsep nu beda. Ya. Geus eta teh tadi cah. Geus. Mikro sareng ieu naon? Sanes. Jadi pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan jumlah produksi barang yang jasa di hiji negara. Namun pembangunan ekonomi ngacu karena pendapatan penduduk hiji negara. Geus kan? Ya. Tidak daya beli sareng penghasilan menanyangnya. Tina si penghasilan perenan individuna gawena aralus Bedana gitu. pertumbuhan eta teh jeung pembangunan kan. Kana dangukeun geura. Sugan teh income per kapita na gitu. Yang ke dibahas. Nah, pertumbuhan ekonomi bisa ngadorong kenaikan pendapatan per kapita. Sedangkan pembangunan ekonomi merhatikan kualitas hasil produksi. Jadi sistem pemerintahan yang sistem ekonomi nu diterapkeun ge mangaruhan karena pembangunan ekonomi eta. Indonesia nyatet pertumbuhan ekonomi nu cukup impresif teh pada kuartal 2 2022. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan 4 tahun 2022. Oh, eta zaman eta ya. Pemerintah Indonesia geus nyiapkeun sejumlah strategi jeung kebijakan nu utamana jeung ngadorong pertumbuhan ekonomi. Jika program PCPEN jeung penguatan sektor pariwisata sebagai penggerak, jadi mesin penggerak lah ekonomi. Jadi penjelasannya yang singkatnya jeung perbedaan pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan. Hiji pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan dina output ekonomi hiji negara di waktu ke waktu kan. Ia biasanya diukur ku menggunakan indikator jika nu tadi PDB kan? Pendapatan produk domestik bruto. Cek aing gak ada hese cucap ijo. Jadi itu namanya Sempat mau gancang ingat. hayang income per kapita naik, jadi orang teh emang kudu bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi ulah gawe di batur wae, orang kudu mandiri lah. Kudu kreatif, produktif. Ya, kamu kan yang nama ya industri kreatif juga nya kira TikTok kita kan industri kreatif orang ya kudu bisa miluan. Dah suka dinyanya orang-orang oke. Da penyakitna mah hiji Kang malas. Eta nu hese nama. Males. Geus malas tuh nang nyalahkeun negara. Bari jeung SD. Upayana eueuh aya hasilna hayang. Untung tara komen Jelema nu kitu mah sakali ceria tuluy gibah. Asli
nih. Oh, loba teh kok dituang. Aya Alif Arifin 218. Assalamualaikum Mamang Sundalen. Wilujeng mangi waalaikumsalam. Aya musik kita Acen cenah. Terus beh mah tadi ya. Aduh pemerintah keripu sagala dipajakan cenah. Ada di batur geusana dipajakan. Sami. Kan baturna kabeuli gitu. Bade modoki ke dia pajak ayeuna mah. Kan bae dipajak kan penting Menjadi dosen. si pajak eta teh dipake jeung Cocok aja di Kebutuhan masyarakat deui nyaangnya. Iya. Kemakmuran masyarakat. Jauh pun, Nah, pun. ulah nepikeun ka pajak di masyarakat. hakan ku sorangan. Nah, dihakan ku sorangan eta nu paling parah. Terus ditewak di karamungkul tuh bisa malikeun duit. Kan rugi. Merugi pung malikeun anang. Cek beh cocok wa jadi dosen. Nah, cocok. Da emang dosen. Dosen eta ge. Dosen Guru besar. mistik mana? Ilmu santet penyantet. Dosen luar biasa gitu. Terus entos bah. Atas. Pendapatan per kapita jeung laju pertumbuhan tehnya PDB tadi kan. Pertumbuhan ekonomi nyoroti peningkatan produksi jeung pendapatan hiji negara. Fokus utama pertumbuhan ekonomi teh nyaeta karena aspek kuantitatif jeung nyerminkeun perubahan dina ukuran ekonomi. Dan laras aing nggak apa laras itu ngerti. Hartos aing aing. Kan ini juga diregepkeun. Nanti ngartieun wae. Oke, Da bala diukna pang tukangna wae tuh. Ayeuna deket guruna. Bang tukangnya mau molor. Ngan apa aing? Apa aing ada ciri-ciri di sekolah nak kieu? Beda 2 tahunnya. Abi kelas 2, ang kelas 3 nya. Nah, kan 2 saya orang 2 SD. Wah, tuh mereka dulu bisa jauh. Aing wah. Beda 2 tahun SD SMP we. SD. Kacir pisan aki-aki. Eta mah podcast atuh. Cek aja tuh kira Sok lajeng. Sok SDSW singkatan naon cek SDSW. Apa sih apaleun? Sok dekat sok Lah gua. Oh, hari tante naon sih? SDSB. Naon sok singkatan naon? Kela pokoknya nama aya Sok nusok masang naon SDSB. judulnya apa tuh? berhadiah ya pokoknya terakhiran nama. Sumbangan dana Dana. bakti berhadiah. Eta asina Pak bener na eta teh. Dana Dana bakti. sosial. Dana bakti Dana sosial sosial. berhadiah. Berhadiah. Sosial SDB atuh. SDSB sumbangan dana bakti sosial berhadiah. Ya di podcast ini. Hari SD, SMP, SMA non singkatan. ST lo. Aing Baru kan ada SMA. Aing sugan teh kana pikir ka Dan SD. si abang mah baheula keur sakolana dihareup diuk. Oh, mainan. Hanya Dia udah kain tukang tukang dulu wae. ngejebak. Bari jeung nundutan aing makan. Nyo ieu, nyo naon, nyo memuncangan gini kan. Nontonnya ngelai. Tuh, cenah. Mimpi eta. Eta mah SKSD sok kenal sok dekat mah. Bang. Oh, kurang teh tadi teh era ah. Coba cida. Ya akun sekali pergi langsung nyapluk karena sok dekat. Sok dekat sok beleguk cenah. Jadi orang teh api-api cicing we cuek ya. Era belamang ulah teh. Sudah ada apa sih aing duku ka aing ento aing. Gerakkeun kabeh. Abang diuk lah di tukang wae si Akeo. Mending orang maang diuk di tukang wae pala si Akeo tara asup sakola. Sabulan dengan 2 kali ya teh. Api-api na modal mules. SD. SDSB mah togel mang cenah ya. Togel, apalin, togel. Si Akewan lain halus mana bobogohan jeung. Aing suka aing mah anak naik sih kalau teh kabogon. Tuman sia. Kita kolong. Palingan. Tapi kenapa? Teu ari SGBS naon cenah? BS barang sesa. SGBS. Oh SGBS. Sanggar Budaya Seni. Ya seni budaya ta. SGBS. Galuh. Sanggar Sanggar nanya di dia Sanggar. SGBS tahu. Sekolah. Sanggar Giri. Cek Ayo aku nama Giri beh. biasa eta nu naroskeun bah. Beh. Becek cek. Kalian jawaban apa ya? Udah jadi penasaran. SGBS. Lah baheula mah apa? Apa baheula mah enak henteu. Aya kan di Indonesia SGBS di Panongan ya. Gedung teh. Sanggar Gamelan Budaya Seni. Ya. Studi grup budaya Sunda. Oh. Beda saeutik kan. Saeutik pisan beda nama. Pokoknya ya Sundaan lah. Sanggar gabon, sanggar gabon.
Studi Gerak Budaya Sunda SGBS di Panongan. Sudah keblogan budaya Sunda. Oke, tahu. Pamikiran aja. Sak, gas. Kedua, pembangunan ekonominya. Jadi pembangunan ekonomi teh nyakup dimensi nu leuwih luas dina pertumbuhan ekonominya, leuwih lega. Aya ngalibatkeun perubahan anu terus-menerus berkelanjutan. Terus gitu. Dina struktur ekonomi hiji negara meningkatkeun kesejahteraan masyarakat jeung umatna keseluruhan. Nah, pembangunan ekonomi ngalibatkeun faktor-faktor juga peningkatan standar hidup, peningkatan pendapatan ya gaji gitu, gaji bati dan sebagainya. Terus mengurangi kemiskinan, anggar loba ya miskin teh. kesetaraan sosial itu mah turunan. Terus warisan di zaman Walanda cek aing oge. turun temurun teh akhirnya bala miskin. Nepikeun ka ayeuna incuna jenggot Ya, masalahnya turunan. Lain saya kan orang mah beunghar 7 turunan. Kanu kadalapan. Nah, tahun kadalapan teh Bagian. masih mending eta mah beunghar 7 turunan mah. Eta palebang ada miskin 7 turunan najis teh. Kadalapanna beunghar. Amin. Abi nu kagenep. Nah, terus kagenep pasang sarake. Udah deui kadalapan kemana. Mau ngalaman. Kalau manten. Aya sataun deui mun anak tuh. Sagenerasi Generasi lain ukuran tahun. Apa geus diaminkeun sia. Amin. Hayang beunghar ayeuna ayeuna. Terus pemerataan distribusi pendapatannya, terus akses nu leuwih alus ke pendidikan yang layanan kesehatan yang keberlanjutan lingkungan. Jadi perbedaan utama antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonominya eta pertumbuhan ekonomi fokus ke perubahan dina ukuran ekonomi jeung outputna nya. Sedangkan pembangunan ekonomi ngalibatkeun perubahan nu leuwih luas dina struktur kualitas kehidupan ekonomi jeung hayang ngopi tadi tuh. Tah, eta. Jaba aing geus ngahakan ieu. Jengkol. Paingan sok aing teh. Biuk na teh. Lain, tadi rejahan we suku ieu bau jengkol euy ka dieu cenah. Aing geus ngari. Cek aing teh ieu teh ada seselengsengan komandan. Dia bisa 5 menit ke tukang. Makan tuh jengkol gigireun. Barangnya juga. Ya kemarin aing nepikeun ka burem kieu. Pengen cek si abah tadi. Kang juga tunduh teh soal. Asina geus kahebosan teh. Bere jat J-nya, jat jengkol. Gitu bah, lanjut lah Api bah. maung. Pengenah-ngenah. Sugan Pertumbuhan Untung jengkol jauhnya, suatu Pak. negara. Udah belum ada lagi yang baru ang. Oh iya lanjut tadinya. Dilanjut. Kita masih lami kan? Untuk bilih nubruk waktosna. 9 menit lagi. Oh lah. Aya cokap lah bikin yang Lami. Dah aing. Telat. aduh Siti ya Allah Telat tata runcingan heula tata runcingan. Oh, ada jengkol saurang tuh. Ya tata runcingan ngopinin. sok naon lah Dahareun naon nu pinter basket. duh anjir aya paru-paru di hakanan bisa pinter basket Pinter basket ya. dan King Donut Lain. dahareun pinter basket Ya. Dahareun nu pinter basket. Naon? udang rebon pinter Lain. karibuan kemana Lain. Hampir eta jawabannya. udang rebon Hampir, tapi udang lain. rebon Bisa tapi lain eta gitu. Geus rada pinter ya nah. Hopi es driba Lain. Geus pinter sok diruruk sakake orang. Domongan udang ribon aing mah salah Ya bisa Eta tapi di- lain didinya, eta eta gitu. di- Lain Udang eta ribon. tapi bisa eta tapi lain gitu. Da kumaha cek nanyain Isi kan jadi soalnya cek aing okenan aya Apa pertanyaannya? akan nu bisa pinter basket cenah Dahareun nu pinter basket cenah. Pakai anu pinter basket aya. Ayanya. Slam dunk.
Slam Dunk Sutra ya. Cek aing oke nah. Eta mah atuh Jordan Jontor. Slam Dunk Sutra. Selendang Sutra. Cek bebeh mah cenah. Baheula mah Mang Pidin pemain basket Benghal. Angger pasti aya Sok cabrek juga pecel. atau disebutkan cabrekna nama minimalna emok we. Ayeuna ge masih benghal manula tapi Sanes 3 point 3 second nabi mah. Nah, atuh teh Kang Sendal jepit 12. Jawabanna eta suur sendalna nya. rendang. iya tadi pakaian selendang. Berarti tuh, wes merek clue. Oke nah. Ciri ya. Desa jarauheun teuing kana rendang aing. Dikit kan ya Kang. Orang tadi potong tadi lamun pakaian mah aya sok basket selendang. Oh, ai sugan teh nu pinter jeung ngojay gitu rendang. Bener rendang. Dauh, aturan rendang basket. Aya Sendal jepit 12 cenah. Wilujeng wengi. Hadir Kak, nitip salam Kak untuk warga Gandul Depok Cinere dari Bang Yans 12. Selamat Salam malam Sunda. buat Gandul Oke. Cinere ya. Terus Salamnya. beh isuk-isuk disimpan di kamar. Naonnya teh? Naon beta? Teuing teu ngarti. Isuk-isuk disimpan di kamar cenah tah. Ciki ih eta mah. Kamar. Penting di WC. Oh naon eta. Oh Jadi, iya keur petan karena cing. Isuk-isuk kamar, di penting kamar. di WC cenah, Kak. Oh sore di dapur. Penting di WC cenah gitu. Cangcut urut mah. Takut soe. Eta mah lapangan lalain. Nanti teh Isuk-isuk di kamar, sore di dapur, penting di WC cenah. pamajikan lah. Aing karunya atuh di bawah es. Wah, apa sih? Pemajikan dianggap elap. Majikan saheula. Si Akel. Enjing di dapur. Enjing-enjing di kamar. Seang di Sore-sore di dapur. Dapur. Pentingna di Di WC. WC. Naon cenah si Bebe Waduh. kalah seur. Di kamar coy isuk-isuk. Ada yang WC-an. Kan beda jeung di WC. Geula. Teuing Cipoah lain ieu teh. Lain ayeuna nu di WC heula, nu di WC mun penting naon wae geus eta mah kuncina eta. Aya. Centong. Sisiuk. Sisiuk aya, odol aya, sikat gigi aya, Eta keheula pikiran hiji-hiji. anduk aya, menanya Anduk matara tuh diiciskeun aing Oh, bener diicis. bau. diiciskeun. eta kabayang icis na mati. Tuh naon colang. Colang aya, Ember. ember, bed cup. Anjir mau ke beta tuh. Cuma ke beta bang tidak sumut tina itu. Taluk teu cenah. Cicing heula. Aya waktu kenenya 4 menit Aya deui. tapi keadaannya. Cicing bae heula kedeung. Di Di susun WC deh, teh. di susun. Aya non aya panyiu. Selang, Kang, selang. Selang. Tuluy. Terus tadi antara eta aya teh isuk-isuk nu aya di dapur. Di dapur, Mana? Isuk-isuk di kamar, sore di dapur. saya di dapur. Penting di WC. Cing nu diomongkeun bieu. Cangcut mah ya mungkin di dapur tuh dah. Wah. Men Asik. kajawab ngalengko cenah. Kudu lima piringan tabe sih abe. Lamun cangcut mah mungkin. Mah mungkin Di cangcut dapur, mah di kan dapur. kabe asin teh. Apa Beh? Cek Kids Ramadan, Mang Pidin jagoan bikin batagor paria cenah. Eta mah Yang batagor baheula. asina abi ka pungul tukang tamu. Wah, anjir. Apa dongengna? Ulang atuh baca. Ulang. Rahasia umum utama rahasia perusahaan. Tadi Payu pisan eta. tadi tatarucingan tadi Salah. kabeh bebe. Amun isuk-isuk di kamar. Kok naon wae Sore-sore tadi? di we. Odol Tengah sama di mana di mungkin. dapur. Heeh. Pentingna Penting di WC. penting di WC. Teuing deui mun lampu mah aya di mana. Aing ada Iya, aing mah curiga eueuh Anjing. jawabanna ge sih bebe. Jawabanna Asal lieur-lieur teuing. lengko. Kudu Google ya we.
Betul asik. Nu aya tanu pampangan nu di dapur nu dari ieu nama gitu. Isuk sudah di Di kamar. kamar. Sore Di dapur. Sore Di di dapur. dapur. Penting di WC. Penting di WC. Pamajikan mah bisa kapanan. Isuk-isuk di kamar, beurangna sorena di dapur geus. Ngan eta sore penting di WC. Naon ya? Di kumbah panas. Kan mulas lu majikan. Kumbah heula pan di kumbah rek ka kamar deui. Si angin. Naon ya? Beurit lain. Naon? Sok aya di kamar, sok aya di WC di tengah imah. Antara teh ngegel pamajikan mah beuritna. Cucunguk, Sumindal. Sikat. Sumindal sih nama. Suminda. Ini naon ya? Oh, hitut siga nama teh. Ya. Naon ya? Taluk lah aing mah daripada stres kan tipes Hitut, Bang. Taluk meh cenah. Taluk. Bola lengkot teh cenah. Taluk nya sok taluk lah. kajen bola aing mah daripada tipes. Sok we lah eta mah. Jawab ya. Diridokeun. Sama nit deh soalnya ya. Kirim jawaban, Beh. Terus di Waler kirim ka dieu engko 5 Lah cek aing piring. ge eueuh kan jawabanna nya. Kakak seri Jawabanna. Aing mah anas lah mikir aing mah. Kompor. Kompor cenah jawabannya. Mana kompor? Aing kompor aing di kamar gitu. Isuk-isuk di kamar. Wah, tuh nyambung Beh lah. Nyambung. Kompor. Anas aing mikiran pamajikan, bener kana kompor. Cek naon suka aya jawabanna cenah naon? Kompor tapi can dijelaskan kunaon kompor gitu. Juga beruk dahar es krim ya. Neneknya. Kompor portable. Ditelekeun eta Kompor nu urang. Kompor nu urang di mana we ku urang. Kompor nu urang. Berarti urang tadi ngajawab opor jadinya. Bener eta geus. Lah. Closing Bang. Closing bener pasti eta jawabannya. Ya. Daripada gonok gitu. Kompor nu urang, cenah kumaha urang we. Kita di kamar ge. Baru kan teu apal be. Kintun lengko ka dieu 5. Nah, Wapedin leuwih resep tihang keran daripada ti stand mic kemana lah tengah arti. Lagu Oh, eta mah geus apal sejarah kabeh. lagu. Batagor. Oke. Aya naonnya peribahasa atau kata-kata mutiara meureun. Kumaha eta, Bang? Air mengalir ke bawah, manusia melangkah ke atas. Nah, jadi kalau mau hidup enak, relasi nggak boleh kurang. Benar, harus loba. Ya. Jadi intinya mah yang nyambung yang nu tadi nyang ulah ayo we komen berjeng teu gawe gitu. Sugan teh ki di luhur kenteng gitu. Karunya nu ngaliwat tuh. Hujan. Cekin Ramdan mah mangging mah apa-apa wae cenah. Nah, tadi atau tadi. Oh, Tadi apal sejarahna. Da guru. Pengen dibahas power ang aing geus berada. Siksikan angge sintinya ang Yus. Tuh kan mah. Mantap. Sik. Ius eta Ius. Yus. Lebak. Ius non Ius soleh. Cileer River Walk. Cileer River Walk. Wilujeng mengi Kang Yus. Sindaramang sarehat. Ius dan Obon. Ya, Ajibon. Lain di Beh. Ajibe. Wilujeng mengi ka anu nuju maranco di Janggala. Kade ulah hilap Sundalen Band. Dina non bae Kang. Aya dina TikTok, terus dina Spotify, terus dina YouTube-na, sareng dina Nah, Facebook. YouTube-na naon Sundalen Band. Sundalen Band, upami dina TikTok, Sami Sundalen Band. upami na Facebookna, Sundalen Band saminya. Di Beda. Facebook sanes. Sanes Beda. Sundalen. Soendalen. Soendalen Band. Band. Wilujeng wangi oge Kang Dayu di Leipzig sok stay tune. Weh. Wilujeng mengi Kang Dayu. Ayo Pak Ipu. Pemadamang sehat. Ipu di Perum Kertasari. Sok stay tune cenah Kang Dayu teh. Hari kita kan ngebahas hukum teh euy, Bang. Wah, Kan manehna sarjana hukum. Anu salah cenah. Naon cek aing teh? Salahna.
Teh cenah naon sih nu cek si Mang Entang cenah naon sih? Naon hari teh pertanyaan si Mang Entang teh? Mana ya? Amun ieu naon cenah? Lain ngaleper naon sih hari teh? Tah eta salah artina. Lah ada si Subla cek aing nu jawab. Bejo tidak gor kana mik ya. Mangentangna teh aya jadi teu tiasa ditaros. Ya Mang Entang ka mana nya? Bersih Sing damang laladang nih kan. Ya Mang Entang keur ramena. Pilihan bade meser takoyaki. Keur tiris teh enak. Tang udah ya Hanet-hanet. Ros pisan. Jadi kahanetan ku si obor dinya mah. Laras. Itu lanjutnya Oke. karena tadi bahasan pertumbuhan ekonomi jeung kunaon Indonesia stabil tapi kunaon eleh cepet jeung negara sejen. Baterai. Jadi angka 5,2% jeung Indonesia eta sebenarnya 5,2%. geus alus ya. Pertumbuhannya teh 5,2%. 50%-nya. Iya. Stabilitas ini didukung ku berbagai faktor. Jika konsumsi masyarakat nu kuat, terus investasi nu terus asup ya. Dan mun dibandingkan jeung Vietnam jeung Filipina aya sababaraha perbedaan nu ngajen maranehna bisa lompat leuwih tarik kan. Lebih cepat gitu pertumbuhan perekonomian anak. Nah, juga di Vietnam jago ekspor jeung industri manufaktur. Nah, Vietnam terkenal ku pabrik anyar di Asianya. Maranehna berhasil narik loba investor asing nu ngabangun pabrik di Vietnam. Di Vietnam now. Jadi hasilnya ekspor manehna ningkat pesat. Jeung pertumbuhan ekonominya pasti Cepet oke ininya karena jika karena teh lapangan pekerjaan loba kan. Iya, penambahan lapangan pekerjaan. Naon tuh eta Penghasilan masyarakat oke nya sami. Mangentang awean. Mang Hatang, rumah damang. emang entang kunaon mang entang tas penting. Tah eta. Kanu abdi lah Wapidin. duka teh can kabuka. Yang pesen motor 5 Amin. Bila anu periogi motor Yamaha mah enggak kan Terus Filipina kuat di sektor konsumsi jeung infrastruktur. Masyarakat Filipina boga daya beli nu tinggi. Nah, ditambah pemerintah gencar ngabangun berbagai proyek infrastruktur. Iya. Udah pembangunan ieu nyiptakeun loba lapangan kerja. Laras. Betul. Dengan dorong roda ekonomi diurangi dah loba Pembangunan teh loba asli. Asli. Dan jika modalna nginjem. Eta mawaan injeumana teh. Tapi da teu naon Kudu naur ya. Ya, Ditawar mah tina pajak masyarakat we. kudu narik investor. Geus loba-loba nya. Elon Musk ka dieu kun. Saha Mang Elon? Mang Elon. tuh di Tibak Kuncen coy. Mang Elon teman Bakso. kerupuk. Aduh, kopi teh. Aduh, pengen teu sirah kala. Tuh aya Mangentang lah. Aya Tuh, Mana mah? suruput Tah, kerebus ya takoyaki. dan pakai kopi sih Ahmad. takoyaki. Naon atuh naon cenah. Mang Entang, rumah damang sehat. Lagi sibuk mah meuli sombong. Tidak menayang-nayang sama kita. Lagi banyak pelanggan. Lanjutnya. Oke. Dampak jeung non ulah dampak lah. Nih hadir pokoknya mah ngadangukeun cenah. Oke, guys. Kabar alus jeung bututna ya nya. Jadi sisi alusna teh kurang bisa bersyukurnya karena ekonomi Indonesia stabil. Stabil kene. Teu mengalami penurunan nu drastis. Ya. Jadi mun akang rada nyeri huntu mah eta teh lah penurunan saeutik kan. Saeutik nyautan unggul can bareu. Jadi kehidupan sapopoe relatif masih bisa aman lah. Ya. Tinggal nya meureun waktuna poe ayeuna ngan cukup jeung endog hiji dibagi dua nya jalankeun we kuatkeun. Keun bagi 5 ogenan. Terus sisi Ayo demi kacengireun sih kan. Bagi 5 jeung saha bagi. baheula ngalaman teu gini dog asin teh dibagi 3 bagi obat teh. Winga bagi 5 teh jeung ucing. Boga ucing. Utsger eta. Ucing garong.
Nah, terus sisi buruknya Teh cek Mang Entang cenah. Wias mangtang wias teh kayak repot tuh Gus. Aja temu ka TikTok teh sok ginggi apa. Oh, Kasep ayeuna mah tuh mangatang ih. coba kribo coba ya sepak sumukan mandi ya. mandi. Aya duaan ayeuna ciro kribona ogenan. Dilajeng ah. Lanjut. Nah, terus si burukna orang kudu waspada karena pertumbuhan nu leuwih rendah di tetangga orang ya tetangga negara bisa jadi sinyal bahwa daya asing daya saing Indonesia itu turun. Namun orang tuh bisa ngudag ketertinggalan ananya resiko ketinggalan di persaingan ekonomi global sa ieu dunia geus wah makin parah gitu. Jauh ki pejet. Nah ditinggangan mungkin Nampuyak. Di sebelah nih kekat juga nu subla teh. Geuleuh aing. Si akewa Ke negara ke si akewa aing. Nah, terus pemerintah yang seluruh elemen kobar. masyarakat kudu terus inovasi, terus bekerja sama caranya gampang mempermudah investasi. Jadi nu erek nanamkeun modal teh geus ulah dihese-hese lah. Tah intina mah dipermudah segala rupana Terus ningkatkeun kualitas pendidikan jeung nyepetkeun pembangunan infrastruktur. Jalan naon abeh nya nu jeung ngaieukeun ge jalanna geus araya. Eta hasil bumi teh menanya teh hese teuing gitu jangan dipasarkeun anak. Gitu bah, lanjut Hasil bah. bumi mah cau. Sampe. Mantang. Nah, pertanyaan nu mana tadi teh cek Mang Entang teh poho deui boga mantang lah geus anggap eueuh we. Nya lah. Poho deui. Baheula geuning mantang. Lain naon yang ngalain ngaleper naon si harita teh. Eta lah, nah eta pokoknya Mang Entang poho deui tapi. Oke. Saya Haina udah tadi teh Haina nu stay cinta ya beh-beh tuh aya keluar deui. Aya aduy Sundalen saha teh. Saguling nu kribo. Ribu. Terus Takoyaki. tuh anu sente seueur musik kita Ali Afrian. Alhamdulillah alamin. Ini berkasih hadiah banyak. Hatur nuhun karena kasayaan anak. Mudah-mudahan tiasa digentos sadaya ku Allah langsung saya nanti amin. Amin. Sok Kang ya urang keur ieu sok Akang ngomong ke nu ekonomi we ngacaprak. Mang Entang mah aki maot tuh juga tetik Aki mah geus apa kabeh Lain. Mau dikas dibandingkeun we. Apa aki itu Mang Entang aing mau ditinggalkeun aki euy. Kualitas. Nu matak pun gaduh aki ditukerkeun geura pilih-pilih. Kanggo pertumbuhan perekonomian nu ayeuna nuju jalan di Indonesia panginten ti hulu duikeun ka hilirna. Terus kanggo naon namanya teh namanya teh Kalau ngareuhak sia tah. Kamu juga buta we ngareuhak. Lain waktu dah lain hoos. Bruto ijo itu. Geus obrokeun masalah ekonomi. Jantan kumaha Pidin ekonomi. Ekonomi Anu ieu. jelas nama ekonomi mah meunana ayeuna teh keur hiji di luhur hargaan kedua dihandap menan rakyat ngoceak ngejalerit menan aku hargaan teh tarik nara. Oh ayeuna teh nya. Ai kanggo urang-urang mah penting mah dan ulah mahal ting rokok jeung kopi sakitu. Jangan rokok aya nu murah ieu Pidin. Mahal oge nanti. Nah, terus ieu aya rada ironis bah. Ironis teh. Jadi ketika cenah pertumbuhan ekonomi orang mencapai 5,6% kuartal hiji 2006 tapi korban PHK loba. Tah eta loba. Ya, jadi kayak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngomong ya soal jumlah korban PHK anu ningkat di tengah pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%. Tah kunaon Di loba. kuartal hiji 2000 bedengekeun cicing. Jadi menurut Purbaya sebagai Menteri Keuangan ya, kondisi eta dinilai sebagai siklus nu wajar dina sebuah perekonomian yang kompetitif. Jadi tetep Kang, ketika si rakyat terus jelema teu bisa bersaing dina perkembangan ekonomi jeung zaman. Wayahna kalindes sakurangnya tadi. Buyataknya. Makanya akhirnya dikarenakan dituntut ku kemandirian
mandiri orangnya orangnya kudu bisa ketika situasi seperti ya naon teh orang kudu naon ngaran teh tadi teh inovasi. nah Jeung jadi kudu UMKM, kreativitas naon insya Allah. UMKM. Nah, jadi di ekonomi itu sok aya wae seperti kitu cenah kan dalam pasar nu kompetitif aya keluar asup gitu. Jadi jika entry and exit gitu nu ieu keur nanjung ieu macang gitu cenanya. Jika toko emas Nanjung. Mas Nanjung. jadi ulah ditempo exit na wungkul cenah karena di ekonomi anu tumbuh pun perusahaan bisa bangkrut gitu cek purbaya eta ge Komo ayeuna ku ayana AI nya angnya mun loba anu pagawe-pagawe teh dipungsikeun deui mun diganti ku AI. nya teh kuduna lamun Teknologi. kreatif kumaha cik Urang- urang teh korban karena diganti ku AI nu manehna dipecat teh kudu kreatif nya AI Nyen AI nyiptakeun lapangan baru deui, lapangan kerja baru deui. Gampang eta mah jadi. Cinggelut Cinggelut. mangtang. AI. Cek bebeh mah MBG nu mandak beunghar mah. Buku eta mah BG. Terus kamu siapa? Abah Yosef sehat bah, alhamdulillah. Amin. Tuh, Pindah negara terus aja, Mang. Alipudin pindah Pindah negara aja mang, cenah ka Garut kerek pindah. Bade Tasik. kali ka Malangbong. Di Malang teh diusir deh. Deportasi. Pindah jadi kekesan tuh Kok mau ditahan itu mau ditahan mana? Iceland teh. Iceland. Lain, Wapidin, Ka kutub Wapidin bahaya, mana cek Wapidin bisa pindah ke negara gaib. Arek akeh pindah ka Kongo kan itu. Kongo mah lauk. Tapi di atas kedah atasan ieu teh, Atasan, atas ya. pada sahadalapan. intinya mah kieu lah Mun aku mata. jadi situasi kieu mah urang kudu leuwih kreatif Leres. segera maca film naon CEO Si Ono hari itunya. udah akang mah urangnya apa akang sok lalajau dan pono teh bujur lah Da, abi sabarang lama. ngeresting Kia-kia kan si. Nempo nu di legging, wah resepeuh. Ya, cenah kapadi. Ulah kapadi. Terus kana lagi. Mainan cek aing teh. Tadi aya kan nego ngobrol Pak. Aya nu ngaliwat. Geus Teu make Kang. legging, make legging beda. bejaan si abah ulam kelejing Di sini suat suit. Aing baik langsung lompat sama siapa apa yang lagi kirim si Angel resep makan kelejing Lompat siapa? Mang Pidin mah ka Gunung Kawi we cenah. Oh, iya. Oke. Aturun sadayana. Bunga di Gunung Kawi ke bangkrut Diusir deh wae di Gunung Kawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.